jam 8 asar balik sok teh eta awewe balanja da urang marek balanja teh tak itunya banyak beda tara dijajab urang teh da anger ari parbah mentah hayang dijajab anteur cenah tara bangor kitu teh lagadar panonna teh kos heulang la ilaha tapi nya lamun ulah ngariweukeun mah tong hayang dianteur nya sok awayak suha sing gaya bojona sapangadeg lebaran bahagia tuh ulah kejadian aira laki gaya lepis ge nu 500.000 baju nu 200.000 sapangadeg 1 juta hari pamajikan Gusti ye dibuka teh kutang geus make ieu naon make OLED hek bijil ka dieu geuningan ngaburasel ka dieu da ari geus kolot mah geuningan nya ngigir ka kenca bring ka karenca nya ngigir ka katu bring ka katu di tayangan ku salaki teu beunang di tengah teh beunangna teh di sisi di dieu nangkarap juga nog ceplok geuningan hideung we di tengah aya di dieu nu kitu aya rek ieu we ngaji teh ha nah ya dangukeun da dipikir-pikir mah aing ge hayang seuri ngomong teh dangukeun ieu mah kutang geus ledeh ganti sebel rek ye bareng dibuka teh teu nafsu neuleuna geuna pake eta skincare teh pake mahal 700.000 wow sol poledak les budung geuning teh siga tapak nyiksa ieu teh mantan care dengekeun budak apaleun ogena ulah mereleungeun geus mereleungeun ngaleng bingung ke teh menta ngaleng moal cukup ku ngaleng bingung ke deui mah bakal pilih mun ka tukang kana bohong ka hareup kana kukek pengalaman dah hese ngobrolkeun teu ngalaman maka Muhammad sallu alaihi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saur panana teh nembe teh carapeun cenah da siangna uih acara katinggal ngawalar salamna ge asal leuleus duka pedah cawuhung susuguhna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah eta mah rada keheul saeutik. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba alaihi wa harrama syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bade Allah moal kalah rek hareuy wihan deui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuh pas alhamdulillah pas aya cai jeung nenen deui anu pang segar nama nenen teh keur panganten. Alhamdulillah.
Pangarsa pengantin sekali nu kusim kuring dipihormat Teh Raisa sareng Adit. Pangarsa Kang Ustadilan kali reng-rengan ti Hardroh Ahbabul Mustafa anu kusim kuring dipihormat kersana panana sakulawargi. Pangarsa Bapak RW na, pangarsa Bapak Kiai Maajengan nu aya di kampung Paseh Citaraja nyata lah teu jelas. Mudah-mudahan sadayana keng barokah amin ya rabbal muslimin. Tapi dah kosong kursi nanti ting muslimin ting muslimah dah kosong biasanya kursi kosong mah tadi usian jelma masuk di usian jin. Muslimin mukminin solihin sakirin ada ya tong sakarat sakirot ibu sakirin sobirin mahirin ayah di dieu maerot ayah insyaallah bagja sadayana dunia akhirat amin. Bismillah purwa wiwitan ngaji sekar pangiring catul ngajadi tuturus lagu merusak puraning rahayu banjaran jatining bagja. Alhamdulillah panjing rairia jeung sumah nu pasolekrah dina mana pangusir iri dengki anu kumaki dina ati panundung ujub jeung takabur nu ngagojot dina kolbu anu tinggal iwati setra bersih namanah gesan nampa corelatna hidayah nu mangrupi Al-Qur'an jeung sudah ku kalimatus syahadatain anu netepkeun pagusten bari pasang subaya ka Gusti Nu Maha Suci muarek lunca linci udar tina tali gadang keukeuh kukuh anteng manteng moal monteng sanajan loba nu muntangan. Dangukeun we ibu ieu teh menang ngapalkeun sakieu mun teu dibaca teh lebar nya tarik menyebutnya sholawat sinareng salam tawis kadeudeung anu maneh ka panutan alam jungjunan umat Islam nu kaceluk kaun-aun kakoncara ka jannat ria jadi tuturus lagu dina papantuna hirup pamatri diri geusan ngabdi kadat ilahi rabbi ngalangkungan jatuk rami nikah jatuk rami teh sareng silaturahmi sareng ngaji sareng tolabul ilmi ani habibi wa habibana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana daek maca sholawat kamantena maka sekali maca sholawat bakal kenging rahmat 10 matak sing resep maca sholawat teh wajib sunat. Uy urang dieu jawab wajib sunat maca sholawat wajib eroh dan udah nanya hari dijawab sunat ternyata wajib baca sholawat teh geuning wajib pandalilna ge sok urang dieu mah da deukeut ka pasantren atuh katelah di dieu teh pasantren anu kawentar orang kawalugi ngarawas ka dieu kapungkur nu jujung meneng Kang Haji Didi leres di dieu caket aya Masjid Al Kausar katempo teh ditu mah henteu kadeuleuh jalana atuh aing teh asup teh di belah ditu atuh sumping teh abdi teh di pipir nemete mentok mobil di deukeut Kang Empu teu bisa maju teu bisa mundur bantuan ke parkirna ibu urang dieu terang karena dalilna sholawat bapak terang yo dalilna teh a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima maca sholawat teh dipiwarang shollu kudu ari kudu teh wajib lamun teu maca sholawat teh dorak eueuh doraka kumaha tuh matak ta ieu teh ahli sholawat kumpul
sakedap deui bakal maca sholawat keun di ayeuna mah di hadrohan arah betah ka kupingna nadar cenah panana teh lamun nikahan budak kata Nabi aya acara rek ngulem ahbabul Mustofa. Alhamdulillah ti ahbabul Mustofa tuluy nyambung ka urang kawalu cangelek teh aya nu kieu tah di dieu tah ngaranna teh Al Misbah Fathul Majid sacenah neng lain Pacul Masjid Fathul Majid sing bener eta ngaran batur di pepejen ya Allah hanas dialus-alus dah kali jadi Pacul Masjid Fathul Majid. Alhamdulillah be maca sholawat teh wae mata kurang dina salat kudu maca salat muka pangaosan ieu urang buka ku sholawat nu diiringi ku hadroh dengan judul as-sholatu ala nabi sareng Allah yuk sasarengan berang as-sholatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'i
atosnya nikahna atos kersana panganten sekali Teh Raisa sareng Adit hari panganten mah ieu teh da teu hayangeun lila-lila peuting-peuting kieu teh urang hayang redalami diiringi ku hadroh hari panganten mah jabah capek jabah karasa musim kuring baheula ti beurang teh geus kukuru nyudan nyut-nyutan teuing naon da sagala karasa ngan abdi amanat ka karsana Adit sunat sanadina kita pukul drujen panganten tilu wengi mah ulah waka kanu baseuh-baseuh mun baso mah diamin we diamin nu garing heula jadi sunat pemanasan heula ieu Teh Reza teh ieu alhamdulillah tak engke geus peuting ka opat pek kata mah kanu baseuh-baseuh dupi Ustad Misbah kumaha kapungkur waktos nikahna atuh da bobogohan lila 1 tahun setengah bari kaayaan pajauh hese pangi dengaran santri teh hari ngasah minum atuh pas pangi teh gaprak we langsung teu bisa diengkekeun mudah-mudahan nu penting mah da geus halal mangga laksanakeun sakumaha katentuan agama ngan bilih aya panganten anu bari ulang dieu mi HP hoyong boga budak soleh hoyong boga turunan soleh hoyong maka salah sahijina cara nyieuna si benar nya lamun ayeuna budak hese kana salatna batur berjamaah kalah ngomotoran batur pengajian kalah tiktokan boa-boa ece jeung akan baheula nyieuna nyalahan tina aturan tong janji gapret tong janji gapres yeuh opat dangukeun ieu panganten opat nu kudu dilaksanakeun memeh pelaksanaan teh ieu pamuda hungkul keun we cenah ngabandungan dan calon suami meng teh ieu jigana mah teh can nikahnya acan opat hei anu bari nu ditarukan beda geus sadegara heudeuk dah ece parawan asal lain dah beda geus sada semurada eta hei ece da umur 50 60 mah dibere fiksi teh lain kalah glowing kalah ngabuluh di dieu aya nu glowing di dieu aya anu raraina lohor beuheungna magrib aya ayeuna mah loba anu sararaan ka luhur parwekahana la ilaha mana anu opat teh cing puntennya bade mapah sae sound sistemna hiji bismillah awas hadir bismillah ketiga hurufnya karang pawitan diangos bismillah mun bisa mah dilagamkeun bismillahirrahmanirrahim cek Teh Reza teh al-fatihah pantes garek tahlil bismillah hiji bismillah cirian teuing seuri mikir anu kadua baca kulhu 3 balik kaburu leuleus deui ajengan moal leuleus di mana Al-Baqarah sabali Ali Imran sabali Yasin sabali cek pamajikanna teh rek iraha cukup kulhu 3 balik awas catet lain seserian kulhu 3 balik kade aya babaturan abdi geus cenah ajengan dibaca kulhu teh 3 balik kumaha macana kulhu lain kitu baca qul Allah lam yalid walam yakul lahu kufuwan 3 kali berkah nuka 3 takbir 3 kali jah takbir 3 kali teu kudu tarik-tarik teuing negara ka Palestina Allahu Akbar kata cek panana teh
budak teh sigarek perang kebayang pedangna teh geus coleng-coleng la ilaha awas geus tilu hiji bismillah ieu teh sanajan diungkapkeun ku heureuy jang nu cuman transferkeun ilmu ieu teh lamun ngaos kitab mah ukur dulu jen lila dadapangan lagi budak anu masantren kelas 1 sanawiyah SMP nepi ka kelas 3 SMP moal ka dibikeun ieu teh kelas SMA komo perguruan tinggi moal ka dibikeun sanajan ieu boga budak ieu uang bikeun we eta mah keuna budak mah naon tadi teh Allahu akbar hiji bismillah dua kulhu tilu takbir tilu kali ayeuna nu kaopat terakhir doa ieu teh geus aya kok dina Google ogenan di searching doa engkukan aya lain doa engkukan malaya doa bersetubuh doa berjima aya di dinya geus diajarkeun ku Nabi doana damukeun Allahumma jannibna syaitona wa jannibis syaitona marojaktana mun adit teh risa can bisa apa heula ayeuna mah sarek lebar ieu loba jalma anu gaprek kawin teu apa doana padahal doa eta teh fokus jadi sabab menentukan turunan da moal aya baruncari kieu lamun teu aya proses eta lamun engkukan moal aya baruncari kieu betul apa tidak? Jawab betul apa tidak? Ning kumaha doa nu tadi teh kupingkeun Allahumma nun Gusti Allah jannibna muga nebihkeun Gusti ka abdi duaan teh saha adit sareng teh resa akang jeung ece bapak jeung ibu eteh jeung aa naon as-syaitona ulah deket-deket setan ulah pipilueun setan karena praktek pelaksanaan naon eta wajan nibis awas tantamat doana wajan nibis syaitona marojaktana oge ulah ngadeketan setan Gusti tebihkeun setan ti rizki nu dipasikeun ku Gusti maksud rizki di dinya mah turunan budak karek dijieun geus minta ka Allah supaya dijauhkeun tina godaan can bureuyeung can ngalahirkeun eta mah proses selanjutna ieu mah keur nyieunna heula lamun nyieun comro mah keur marun meureut goyang cicing beujeu tong sok ngilu ngomong ya damukeun ternyata loba jelema anu teu sisinglar ti setan mata kiwari boga budak mantamul kita ngaji kalah narkoba kita ngaji kalah kanaon abluk-abluan jadi geng motor naudzubillahimin boa-boa baheula kitu iya langsung gabus udah pohon naon kade jangan lung cangcut lung kutang pan geus teh neangan na cangcut nyangsang dina hordeng mana kutang muir dina kipas angin mana kolor ka kolor geuning ajaran apa pengalaman apa la ilaha tah geus meunang ilmu karek sakitu oge buat nanti malam buka heula HP apalkeun doana mun teu hafal baca bebarengan sanes masalah ieu menentukan masa depan turunan hoyong enggal gaduh turunan soleh-soleh hoyong panana hayang duat gaduh incu ka saberiji neng putra panana teh kadua terus gaduh incu teu acan tuh geus diantosan sok geura giru balik baralik la ilaha sahareureun kita alam dunia ieu dan hareureuna nama ieu tapi da ieu nu jadi seni nama asem kuring masuk bingaring ngaos jeung hadroh teh loba ngajedog aing teh seueur istirahat pan ari menyalira mah ngaos 2 jam ngomong sorangan 2 jam terus-terusan
Ai kieu mah aya hadroh binga ari diulang ku Kang Usadilan aya istirahatna. Alhamdulillah. Coba abdi mah aya susu kadinya mah eueuh. Sing ageng barokahna Ustaz. Amin ya rabbal. Punten Adit Teteh Raisa. Satu acan urang rumampah kana rumah tangga kudu apal heula naon ari nikah. Tadi teh atos nikah teh. Malah saur paut panana teh teh. Tadi teh disaksian lagi ku kasepuhan ti dieu teh leres. Leres alhamdulillah. Saksina orang soleh bahkan dinaon ku anjeunna pisan di khutbahanana alhamdulillah hiji sing terang naon ari nikah teh da ieu ge loba penganten geus bararau teh can apaleun kalau geus incuan naon ari nikah da beda jang penganten nu anyar jeung penganten anu geus lila penganten baru jeung nu bari anu baru mah enjing Adit sareng Teh Resa mapah tuh kapal itu jalan-jalan deh silih cekelan batur teh marlong ku mentap ari panganten geus incuan mah leumpang ka sisih sawah masing-masing geuningan di Soledad teh majikanna teh hayang ditulungan malik salakina teh deudeuleus sia teh oh ari panganten mah di Soledad ge bisa bahkan lamun tipe ting teh panganten mah batur mah cekap atos cekap beda panganten mah cekip teuing naon jadi cekip definisi nikah teh naon atuh definisi nikah teh aqdun yatadammanu ibahata waqin bilafdi inkahin au tajwijin naon cenah heuh eta aqdun yatadammanu ibahata waqin ari nikah teh hiji akad anu ku akad teh anu tadi teh da sabenerna mah nikahna mah babari sabaraha menitnya dimulai sasalaman hidup sareng panana dugi ka dia dinyatakan sah sabaraha wangsulan tadi ijab qabul bung sakali mantap diapalkeun lagi atuh di Garut teu ka Tasik mantap langsung sakali kira-kira aya moal setengah jam moal kira-kira 10 menit moal paling telat 5 menit persiapanana jeung sagala tek-tek bengekna anu lada mahal nu loba anu mah badamina nu kieu teh kan teh geus dibayar teh encan bayareun yuk bayareun yuk gratis la ilaha can neng datang saur panana teh di gedung panganten awewe teh geuningan marawah heurap tukang teh bapak-bapak mah sareuri apal heurap teu parang tinggal lauk geuningan agak jaban naon pake haseup nya neng haseup wah didorong sinang ngelun biar kelihatan di foto seperti berjalan di atas awan nengnya jiplak bapakku ya Allah itu momen satu kali dalam seumur hidup leres sok silakan bahagia ngan ali akadna mah dasar kieu tarima abi nikah ka Nyi Kokom Kumalasari kalian mas kawin seperangkat alat perang jeung tamang 7 meter dibayar kompak sakitu tere mun ada tadi mah di penteran kieu tarima abi nikah ka Neng Raisa anu putri bapak gitu kalian mas kawin nu disebat teu dibayar kon ade untuk ka mana karep kontan alhamdulillah jang ku akad nu teh nu tadi teh Adit ibahata waqin naon anu diharamkeun kamari keur bobogohan boro-boro kudu katingali oratna Neng Resa nyabak pananganna ningali neuteuk make syahwat ge doraka dengekeun pamuda mun can kawin doraka euy ieu mah gensel memeh dipake hayo we momotoran jalan udah ayeuna mah ngedekan ngecet duaan kolot baheula mah ya dangukeun tah sepuh baheula mah panggih sakali 2 kali 3 kali kawin
Sakali kenalan, 2 kali tunangan, 3 kali nikahan. Sakali pagi teh ukur pakelet-kelet geuningan bari naros. Neng bade ka mana? Ceuk si anak teh kumisna teh jeripit. Eta teh ka awewena teh kuat kana manahna teh kan istri teh. Ser. Nyeblak. Gusti. Nah, ari ayeuna mah nangkor we geuning motor teh kieu. Budak awewena teh make motor Vixen anu jangkung ka tukang. Tah eta teh nangkon kitu teh ngaranna teh Sunoto. Apal Sunoto euceu? Terang Sunoto. Susu no jos tonggong. Eta teh 2 minggueun eta teh karasa deklok. Jadi apal ajengan pengalaman deui wae. Kahade euceu ulah diantep euceu mah budak naon dibawa liar ku kabogohna pada magrib pokna teh mama si neng bade canak amang ku abdi ka payun heula ka hajet sakedap engke wih bade panggeserkeun martabak Ramayana euceu rela budak ditukeran jeung martabak teuing ka hotel teuing ka dadaha teuing nyingkur di mana puguh euceu mah dina HP puguh euceu mah jeung akang dina televisi nang munjar ngadaguan martabak udah mah buat teuing dibawa ka mana hayo hana caraka data sawala tunggu 2 bulan 3 bulan pelenis hamil naudzubillahi min eta budak teh ilegal di luar pabrik produk di luar pabrik ilegal. Naudzubillahi min ulah terjadi di urang mah mudah-mudahan turutan Adit yang resa kira-kira geus aya duit mah boro-boro murah nikah mas kawin teh lain kudu mun ridho mah neng pihak istrina neng resana mas kawin kukul huge jadi ari ridho mah malah mun dianyuk ge bae nah leres pan eta nu teh ditungtung aya kontan eta teh bukti dibayar tunai lamun dianyuk kitu naon nah dibayar dianyuk anu tadi narek keprok teh jadi bahkan Nabi Adam menikah ka Siti Hawa di surga kapungkur nikahna teh kumaca sholawat mas kawinna teh kieu ye Nabi Adam teh geus ningali ka Siti Hawa Nabi Adam geus didamel ku Allah ngagaduhan jangkung 30 meter jangkungna teh sitina diroan cek Nabi teh 60 siku ari 60 siku teh lain sikuna urang dieu urang jalan Paseh Kiai naon Abdul Hakim naon namanya teh Lukmanul Hakim urang mah pararonok sikuna ge umat Nabi Muhammad kapungkur sikuna teh 1,5 meteran jadi Nabi Adam teh jangkungna teh 30 meter lamun urang dieu nangtung gigireun Nabi Adam jaga kur nepi kana mumuncangan mun panggih jaga yaumul kiamah poe kiamah jeung Nabi Adam teh saha maneh Abi Udin di mana tadi teh Paseh jalan Paseh geuning penek umat Nabi Muhammad didinya mah umat Nabi naon umat Nabi Adam atau didinya mah Nabi Adam subhanallah akhirat moal ditentukeun ku leutik badagna ku pinter jeung bodona miskin jeung kayana tapi akhirat ditentukeun ku amal baik eta Siti Hawa dicagap ku Nabi Adam saking geus katingali tah bu ti dituna oge anu agresif mah bapak-bapak lamun salaki geus siga doma ateul tanu kan nya kana tihang pantau teh geus kikieuan ieu eta teh moal cager dibawa gapleh Jepang moal kam pipikiran akang teh kana bobogaan we loket godeng dibere balak genep ngajajar gitu teh cantik buat suami lain ieu mah ari liar ka Cihideung ka hajet ket garulis di imah mah make daster teh nu eta raos ajengan tiis teu tiis kumaha bolong kelekna ogena tiis teh angin-anginan hiji liwiran coba di dapur teh botarasi yeuh mi HP neng cantik buat suami
orang lain memang sekedar nomor 2, tapi kade ulah keluar juga gemel juga nu gelo di imah cantik anggar salah gitu geunan berencek batur saha eta pamajikanana saha eta teh siga kitu patut anggar dangdana neng geulisna neng jadi kebanggaan buat suami di rumah cantik di luar cantik. Hei pake eta skincare teh pake mahal 700.000. Wow sol poledak les budung geuning teh siga tapak nyiksa bibir bulahai sudah serigala tos ngahakan domba keun bae jadi ibadah lamun karena demi suami kayak urang bahas kewajiban saroge naon kewajiban istrina naon bareng rek nyagap ka Siti Hawa Nabi Adam dicare ku malaikat Jibril mah ya Adam hatta tu dia mahroha ulah main cabak Adam bayar heula maharna tuh ulah main cabak wah ieu mah kokot-dekot hihileudeun da sagala dijewol neng da Pak Ustad ngalaman masa budak sarua neng da ieu pemuda nih HP zaman ayeuna mah ulah mikeun panangan ka pemuda geus dibere leungeun minggu ayeuna pangideui teh bakal menta ngaleng loba careuh neng ayeuna teh laras para careuh ieu teh mantan careuh dengekeun betak apaleun ogena ulah mere leungeun geus mere leungeun ngaleng bingung ke teh menta ngaleng moal cukup ku ngaleng bingung ke deui mah bakal pilih mun ka tukang kana bohong ka hareup kana kukek pengalaman dah hese ngobrolkeun teu ngalaman maka untung we Allah teh mukakeun lawang pangampura jadi ajengan kuring teh jadi aya picaritaeun ulah kaalaman kubat nyieun kadoraka alhamdulillah Gusti ya Allah panangan ieu soca ieu diriksa tina berbuat dosa ngan sakadar bercerita lain ku pengalaman teuing kira-kira seperti kitu sokang cauna geura kan tadi ge sareng Kang Nana ge cenah cai we jeung cau alhamdulillah dari ngaji mah pira ku bari ngahakan cau jadi riweuh paling ge susu ka cau mah geus we kardusan beak atuh jangan susumbu di kardusan teraskeun ieu teraskeun neng kade ulah mere panangan loba careuh jaga kehormatan mimitina teh tina leuleutikan kadituna mah lalaki mah kitu ulah main cugap-cagap kade lalaki eta kokod ileudeun ieu eta teh loba teh jual-jual ke kanu lain jewoleunana ari nu halal mah mangga os beres Kanjeng Nabi teh Nabi Adam teh nikahna teh mas kawin teh ku salat mah dengan apa gitunya tadi kata terang alhamdulillah ku sholawat ge jadi tak seueurkeun maca sholawat cicing heula alhamdulillah tentang sholawat urang bahas deui geus daratang pasukanana aya namanya maca sholawat teh wajib ngan mi HP aya nu jiga sholawat lain sholawat bilih urang dia golowok kana speaker rek pengajian cenah urang sholawatan ieu teh can daratang wae di Al Kausar teh ari pok teh man ana kade man ana malin sholawat man ana mah man saha anak kuring jadi lamun dibahasakeun urang paseh mah kieu eta teh saha kuring saha sia eta mah taroskeun ka Kang Ustadilan eta mah lagu motivasi aku tidak akan berarti tanpa orang lain butuh ku batur mun bojo butuh ka caroge butuh ka boj rakyat butuh ka pajabatnya butuh ka raha tetangga yang satu butuh dengan tetangga yang lain bahkan butuh Pak RW butuh Pak RT butuh
Pak RW ge jeung Pak RT butuhan ku masyarakat saling membutuh. Ieu masalah kita keur aya dicarek ngawak-wak. Bapak-bapak, aya lalaki nu ngomong 2 dijawab 18. Karek dia salah kita karek ngomong kieu ya, yang ieu pengalaman yo. Karek dia ngomong, "Mama, maksud teh kangkung ulah kaasinan teuing." "Mah, atuh ulah loba uyah teuing." Kitu maksud teh. Teu nepi da karek, "Mama atuh di dapur teh geus mawa susu." Bari make daster bolong geuning. Salah kita ukur kieu we. Ngaheujeun modal peujit. Di beja-beja kata tangga, "Alhamdulillah abdi mah boga salaki." Lamun dicarekan teh tara ngalawan. Repe we, rumah tangga geus puluhan tahun ku hade-hadena salaki abdi kalah bangga lain mikir. Buat teuing salaki keur dicarekan ku urang teh wow. Nah hatena teh, ya Allah. Sampai kapan penderitaan ini? Cek malaikat teh sampai paeh pamajikan maneh. Lain rumah tangga 40 tahun teh maot ti heula tah. Pamajikan nu kitu teh nu bawel aya di dieu aya. Aya di dieu aya. Mana hayang neuleuh? Dengekeun eroh, edah, kokong, yayah, idah, nok, dengekeun. Aya kadaftar dieu aya. Aya. Ya Allah, cek salakina teh sampai kapan penderitaan ini? Cek malaikat teh sampai paeh pamajikan maneh. Nya teh maot ti payun tah pamajikan nu bawel kitu teh. Ceurik salakina tara ngomong teh gigireun mayit. Di tengah imah geuning, di turuban samping kebat, bari nyeklan kana sirahna. Bral mama. Apa ridho? Apa ridho? Penjajahan di atas dunia telah terhapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Teu sadar ibu teh selama hidup teh penjajah. Nah, ieu nu terjajah teh bapak-bapak. Bral, cek salakina teh, "Mah, apa mah aneangan deui?" "Bral, apa mah aneangan deui?" Cek budakna teh satia si bapak. "Bral mama, apa mah aneangan deui? Moal aneangan deui nu kawas mama, moal." Ripuh tah wewe kitu. Ye, Neng Resa bageun geulis kupingkeun akang. Salah sawios ieu teh keur ngadukung lalaki cicing. Ulah cemburu tenan. Neng dangukeun. Salah sawios istri anu bakal dipersilahkeun masuk surga, kupingkeun ku ibu-ibu nu sejen. Masuk surga dengan pintu mana wae teh nu ketika hidupna betul-betul membuat bangga dan bahagia menjadi suami. Lamun maot teh dipikarido ku carogena teh narima kana pengabdianana, narima ku kasolehanana, narima ku bageurna. Mun maot jaga yaumul kiamah cek malaikat penjaga surga, udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Ero edo kokong nok idah asup anjeun ka surga dina pintu nu mana wae. Pintu surga sabari jeuje. Boro-boro ka surga pantona gitu apa? Mudah-mudahan si asup ka surga amin. Sanajan teu apal pantona. 8 panto surga teh. Lamun neraka 7 tingkat. Surga mah 8 panto. Ongko hayang ka surga teu nyaho panto-pantona acan. Yo meme ka Masjidil Haram, hoyong ka Masjidil Haram hoyong. Hoyong ka Masjid Nabawi hoyong. Sing apa heula pantona? Sasa bisa di ditu teh. Masjid Nabawi teh 122 panto. Loba. Masjidil Haram 122, Masjidil Nabawi 80 genep panto. Ngan anu dibuka 44 Masjidil Haram. Lieur di ditu teh. Geus repeh eta mah jang tausiah umroh eta mah. Geus aya mah keur ngobrol nikah. Terang karena panto surga tuh untuk singka surga amin. Jadi istri anu soleh, anu taat hormat ka carogena. Tos
leungitkeun bawel. Sholawat teh bagian daripada anu tadi teh ya man anak mah lain bagian daripada sholat eta mah lagu motiva kumaha cenah ya habibal qalbi sholawat dan maksudna ka Kanjeng Nabi ya habibal qalbi ya khairul baraya maksudna teh wahai kekasih hatiku maksudna ka Kanjeng Nabi jadi sholawat. Ari kasalaki aja mah balik gawe luut leet kesang mendingan capek panas wah ereng-erengan aja tidak eta teh apa ya habibal qalbi wahai kekasih hati kalah kaburuan ya habibal qalbi ari sia naon salaki lain asongan cai kalah ngareng keneh paur mun ti sawah mau pacul mah dipacul we di pasar mau engko dibabetkeun rudat nempo pamajikan lain gitu istri solehah mah datang salaki teh senyum salaki senyum tak terek ke rumah sakit jiwa itu lain ieu mah salaki datang komo kemis teu bayaran mah kieu nalawang pantot teh aya di dieu nu kobrak itu aya salaki terek balik teh kalah loloan dina gang panggih jeung Pak RW cek RW teh buru balus murid geura ka imah sieun Pak RW naon kobra bere duit leor ka dapur teu bere duit nembeak di pacar aya kobra di dieu aya mana eueuh lain ditunjuk ya ari nunjuk teh tingali kokod tingali pandangan tinggal ari nunjuk batur teh eueuh curug jeung jempol ka batur dua anu tilu ka saha kasorangan keun wae ya habibal qalbi keun wae asal maksudna jadi sholawat ka Kanjeng Nabi mun ka salaki mah jadi pujian ngan harus hafal situasi nya punten ame ya habibal qalbi tah ayeuna teh rek sholawat ya habibal qalbi yeuh nek eta salaki mah kudu loba ngarayu ka pamajikan awewe mah di beja-bejanya kan bae antep det ulah bejakeun we da nyahoan ieu pangbetaheunana dirayu dipuji komo rek kana onangan make baju sarua herang tas herang guna nganyuk ti si cebu aya nu sapoe 2000 di dieu aya cocok sapoe 2000 herang baju make brokat anu harerang teh celewer sempurna herang eta teh lamun dipuji urang teh Pak ngan peda sok api-api unggul cek bapak teh mah ih mane pikasieuna mane cantik eta teh istri mah Pak nu terang abdi mah 16 tahun rumah tangga sok gombal puguna hatena mah yes bahkan mun bisa mah sakali-kali rayu ngan kudu keur loba duit kadenya kulkas pinu hutang lunas beas aya budak boga jang jajan pamajikan teh keur ngose ieu lain ngoseng kangkung atuh keur loba duit mah nyieun rendang geulis atuh eplok cendol kual geo siga entong arek modal salaki ka dapur hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku Tuhanku merestui itu dijadikan engkau istriku engkaulah bidadari surgaku pasti kabeh awewe bakal kieu syarat kudu keur loba duit yeuh kan kajeun sora alus eueuh duit mah repo eueuh duit mah kajeun pot gareng keneh pamajikan keur jadinya bibir hanap pina ka luhur nu luhur pina ka hanap eueuh aya bibir hanap aya bibir luhur aya
nah kalau gini karena goreng samun kamari duit eueuh kulkas kosong beas kurang budak ceurik hayang jajan akang tipak kamar datang kalakan nyanyi hatimu ditakol ku susukan pajar teh aing mah teu butuh lagu butuh ge kejok jadi tingali jang adit ngarayu teh tingali situasi kunci nama dinadu tingali ya jurig duit unggul dah heueuh pengalaman abdi kan 16 tahun rumah tangga lamun aya nu beureum jeung nu biru kan pintu handap bakal buka terbuka lebar pintu luhur bakal nutup cicing sangka hatinya ngan lamun kurang nu beureum jeung nu biru 100 jeung 50 apa yang terjadi Kang yang bawah tertutup rapat ngepot eueuh anu luhur buka wah rawing ceuri teh tak ieu jurig duit teh jurig duit la ilaha tapi danya butuh ku duit teh nya cenah matak salaki cari napas semangat biar kita itu bahagia amin ya robbal cari bahagiakan istrinya alhamdulillah naon cenah hadirin Bapak Ibu anu dimuliakeun ku Allah amin ya robbal alamin lajeng kana hukum nikah adit hukum nikah teh seueurna aya 5 hiji sunah wajib teh sunatullah sunah 2 makruh 3 hilaful aula 4 wajib 5 haram saha anu sunat nikah liqadirin wataikin kerjama anu geus kira-kira Bapak Ibu kuat secara finansial kuat secara seksual duit boga keken nangtung gua ngartieun budak mah dari teu hirup mah kieu wenan tipu kawin ogena ieu mah acis gaduh usaha geus boga mun kudu nganapakahan teh geus kuateun kalarasan secara seksual normal baik istrina maupun pamegetna maka eta jami dipanggil supaya buru-buru nikah ulah diengke-engke amun diengke-engke paur kalah tibakan azi nu tadi teh lalu badi cagap ka ditu ka dieu gencel mun motor mah 3 tahun lagu lunas teh jebol jokna teh hariwang naudzubillahi min hiji sunat 2 hilaful aula nyulayaan kana kautamaan mana liqadirin ghairu taikin kuat nama ngan pedah teu normal seksualna duit loba ngan kehedna ngaplek ripuh eta diugat-ugat teh hayo we la ilaha illallah la ilaha illallah dikir wae wayahna eta mah hilaful aula naon hilaful aula teh nyulayaan kana kautamaan jadi nikahna mah ngan teu pati sampurna da aya perkara nu teu matak bahagia keur pihak sebelahna pati tak ibu kade kasalaki teh komo salaki ieu ayo WK wewe karunya ayeuna bagian ka bapak-bapak bapak-bapak dangukeun nyeuseuh gegeroh aditnya nyeuseuh gegeroh ngepel nyangu eta teh tugas lalaki karek naon mana eta sakali deui gegeroh nyangu ngepel nyeuseuh eta teh tugas pameget satuju walah menit tadi ari maneh rek naon gawe awewe mah cengan kedua gawena teh hiji di bedak kadua ngadangkak lain duan eta tugas istri teh keun we gegeroh nyangu ngepel nyeuseuh si bapak mulai isuk mah Pak kieu komo can boga mesin cuci mah kieu pantes cek bapak teh kieu ge orang paseh mantan preman bertatokan harimau di tangan kanan
bertatokan burung elang di tangan kiri, maknya nyeuseut cangcut. Langsung mau nanti jadi ucing, burung elang nanti jadi papatong. Yeuh Pak, tong gengsi geus rumah tangga mah berbakti terhadap istri adalah tanggung jawab. Limpahan pahala tiap untaian kecelakesan Bapak demi membahagiakan anak dan keluarga adalah jihad fisabilillah. Tekudu. Eta mah Allahu Akbar ngajak ke peuting. Ieu mah Allahu Akbar gaing melaye. Maning kena semangat sanajan teu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ai batur ka hareup manehna balik. Tapi laras jihad mah kudu diberes mangat teh lewat Allahu Akbar. Mata takbir teh kitu. Takbir, Allahu Akbar. Penyemangat. Sok bapak-bapak, ulah mantan gengsi sok, gegerong yang ngepel teh. Bantuan ibu teh. Lamun sakira natun urang teu bisa mantuan, gegerong ngepel bere alat anu matak mudah kana pekerjaan. Lain piraku pamajikan teh hayu ngepel teh dongko we kieu. 10 tahun rumah tangga teh singkang cangkeng mah teh. Yeuh dibuka malam Jumat teh sawareh ka kenca, sawareh ka katuhu. Da moal geunah katempona geunan. Nah pamajikan teh sungsang kieu. Dicabak belah katu eueuh sawareh. Ka belah kenca aya sawareh. Da hayang lempeng lain. Eta tah ngepelna pake alat. Mun bisa mah masak ge kan, jang lamun aya acisna masak ge pasian neng Resa teh pangmeulikeun robot anu ti Jepang teh geuningan. Neng Resa teh tinggal diuk dina kursi di dapur teh pake remote, oseng kangkung. Eta teh robot teh kikituan masak. Ngan hargana 2 miliar tinggal di Google. Ngan Pak Ustad lamun boga 2 miliar, nah daripada meuli robot mending kawin deui. Ribuh robot. Ese mau bisa disarean robot. Wih ada ikan tadi gegero kan gegaro. Gegero nyangung ngepel aing geus balelo. Gegero nyangung ngepel nyeuseuh teh tugas. Bapak-bapak lain laki teu sopan. Ari awewe tugasna kur 2, dengekeun no. Dengekeun 2. Heukeun bae aing ngelenok ieu. Nekeun hiji urus budak sing bener urus. 2 turut ka salaki, cek salaki gegero cek salaki ngepel cek salaki nyeuseul repeh. Satuju bapak. Oh tadi mah geus bingung aing nyeuseul. Kudu aya kakompakan antara suami jeung Kanjeng Nabi ngaput acukna nyalira. Eta dina Mirqatul Mahabbah disebatkeun. Kanjeng Nabi nyanak tuangeun nyalira tara ogoan. Ieu mah jeleg dihareupeun. Sango. Kilitik pamajikan jaba penek, jaba buleut, jaba hideung, hirup deui. Cai teu bae. Datang. Cicing we salaki ulah kitu-kitu teuing. Malamun bisa mah bantuan sok bebarengan alhamdulillah kebersamaan. Masak bersama teh karasa. Urang ngeuretan bawang pamajikan ngagorengna. Urang anu naon anu ngeurikeun sangu pamajikan anu ngeurikeun naonna rencangna. Eta teh satu kebahagiaan yang tidak bisa ternilai bahagia. Tuh tuang di rumah makan padang jeung rendang. Tengeunah, teu gablek duit mah. Ukur neuleuh, teu gablek duit dak tengeunah. Melong we hungkul. Raos di bumi sareng bojo sareng carogenya. Ngariung jeung budak alhamdulillah kebahagiaan di rumah tangga ada yang tidak ternilai dengan uang. Ibu, kenal Mbak Ibong? Kenal, seueur acisna. Seueur cenah bejana sing ieu teh kudu diedit tah nyebut ngaran seueur artis anu kapajakeun seueur artisna seueur anu cerai cenah da berita geuningan berarti duit teu ngajamin kebahagiaan. Alhamdulillah
kajen cicing di jalan Paseh kadar sehari menang 100.000 200.000 beas aya rencan kacukupan budak jeung jajan aya alhamdulillah ibadah kaburu geus wah awewe segala dibayang-bayang nganjuk ka ditu nganjuk ka dieu nganjuk ka ditu bareng maot teh langsung dina ieu teh utang salaki bangkreakan eta tah Bang Emok pamajikan ka Bang Emok punya anjuk salakina kana pinjol ujung kana ojol ujung ojol mah ojeknya anak deui geus naon judi online judol pan ojek online ojol pinjaman online injol judi online judol di kontrakan online la ilaha illallah kade ya kapamajikan mah teu nepi duit hasil eta teh kala dipake judol judi online naudzubillah 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 loba nu hancur rumah tanggana gara-gara judi online teu aya di pasar teu aya aya teu aya aya jujur si Eceung mah sanajan osok-os kobra ge jujur hei ini apa lebar komo duh paling khawatir ningali naon istri beas ge ngahutang rencang ge ngahutang salakina gajihan aya nu hajatan dangdutan kala pake nyawer kan apa salah dan dosaku sayang loba dosa sia teh make nanya segala rupa eta acis punten hei para lalaki didapkahkeun kanu jadi bojo mah eta teh jadi ibadah tiap untean rupiahna kesang bapak jadi sabab jajakeun ka surga salat biasa saja ngaji Quran biasa saja tahajud ge kadang-kala duha ge kadang-kala tapi maot keur milari nafkah maotna maot syahid bi ghairi hisab ka surga teu mesti dihisab sok lalaki pinah atuh ka ditu awewe pinah pan ieu teh ngomong ka lalaki geus aya awewean sunat khilaful aula tuluy naon makruh mana anu makruh teh nu teu boga duit jeung teu hirup bobogaanana eta mah ngajedog we deuketan ka cau mending kieu we heuh baya duit teu boga ceuk barang terhirup mending ngajedog we ngan makruh rek nikah mah mangga ngan pihak istri bakal tidak dibahagiakan betul tidak ari makruh teh kawasnya sepat kan sanajan eueuh rokok naon ya dangukeun kawasnya jasep teh makruh aya ari sengit-sengit nama ti dieu teh hei makruh teh mah jasep mangga kan teraskeun ngan lamun henteu langkung sae itu nikah ge kitu keur anu teu hirup naonna mah bobogaanana jeung teu boga duit nu anu kadua terakhir nu wajib aya nu wajib nikah teh saha anu nadar ceuk pamuda teh lamun kuring ayeuna hasil gawe ditarima di anu kuring rek kawin dina bulan September nu bakal datang wayahna eta nadar kudu dicumponan wajib doraka lamun teh lamun budak abdi lulus kuliahna dengan nilai kamlaud istimewa kamlaud naon lah nyebutna teh apa kuring ge sarjana ngan teu kamlaud baheula hei abdi atanapi budak abdi rek dikawinkeun dina bulan September sabada wisudaan wayahna kudu aya nu haram tah ieu nu bakal nyangkut ka panganten haram ieu mah teu meunang nikah saha malam yakum bi huquqiz zaujiyah anu nikahna ieu teh tos ngage kitabnya Kang nya ngaji teh kitabnya Anatut Talibin ieu teh juz ka-3 jadi bapak teh kaya ngaos kitab ieu teh ngan ku abi diracik jadi asak diracik ku bahasa anu kira-kira bahasa urang ngara gampang kacernana lamun kabeh ku abi di bahasa Arabkeun wah atuh abina teu pati bisa bener bapana teu ngarti tak geus we masti maning kene bahasa Sun ari Sunda teh rawas bahasana Pak
naon bisa ngobrol ka ditu ka dieu bahasa Sunda cek cicing lo ka heulai terus heulai ya dangukeun bahasa Sunda mah geubis ge kana bahasa Indonesia jatuhnya kukumaha ge jatuh tapi lamun kana bahasa Sunda labu ka hareup tijong bantuan labu ka tukang tijeng geus beda dina keramik ti soled tina tangkal ka handap ti beub lamun tina jembatan ti kosew kana rungkun tikus kana leutak ti beb labuna ka balong anu aya caian nu leutik ti kecem cicing ti kecem nu leutik nu rada gede saeutik ti gejeb nu garaleut mah ti guju manya aya nu gendut ka balong labu ti kecemplung moal ngan lamun modal tah anu ragrag eta ti kecemplung taina ti kecemplung jadi urang teh ngake bahasa Sun bahasa Arab anu di Sunda ngarah mudah dicerna ku bapak sareng ibu ye haram dika jama nu moal ngadegkeun hak-hak ke rumah tanggaan mudah-mudahan aadit teh ngeresa hidup duaan teu kalebet ka nu ieu cumponan hak-hak rumah tangga cirian hei bapak-bapak ibu-ibu anu rumah tangga geus mang belas-belas tahun mang puluh-puluh tahun bisisan kacumponan hak-hakna pamajikan urang hak-hakna salaki urang kewajiban caroge awas jang adit awas bapak-bapak Kang Eman Kang Nana awas Kang Nana Kang Enang Kang Engkos Kang Asep aya Kang Asep aya Kang Joni aya udah ngaran teh aralus melayeuna mah tah cep adit nah ari kuring misbah baheula kenalan ke SD teh batur mah Andri Joni Denny nama saya Denny wah gagah nah kuring kelas 1 SD ieu titah kenalan ka hareup nama saya misbah diuk dina kursi cek babaturan teh kumis abah nah hate teh nanyakeun kuring teh ya Allah kunaon aing dibere ngaran misbah hayang teh aing teh Stephen ngaran Robert atuh tama we koko dimimitina koko Robert yeuh dangukeun ternyata sekolah agama da can ngarti matak nyalakeun kolot nah dibere ngaran misbah ceuk tapi da bapak teh ajengan kiai sekolah agama diajar bahasa Arab baitun imah kitunya kabukur mah nya babun subakun jidarun hijanatun miratun tabarodatun teko misbahun nah ini misbah lampu ya aing teh lampu neon ieu teh neon misbahun teh lampu eta disebut lagi ajengan neon di Kawalu da urang Kawalu Pak pareuh distrik poek kabeh misbah poek Pak lain beda misbah caang sorangan teu bisa Pak da ari ngaran mah doa pilih enjing pageto gaduh murang kali nya ngeresa kade bere ngaran teh anu modern anu budak teh teu gengsieun tapi berarti yang positif doa sok di Google loba ngan lamun hayang barokah naros ka ajengan mudah-mudahan mere ngaranna ulah hiji jadi aya pilihan anu sok menta ka abdi masuk dibere ge 5 jadi pilihan hek dibere nu modern nu zaman ayeuna lah ieu mah nyokot sorangan tina Quran bari teu apal ari awal jeung tengah alus ari tungtung sakahayang Tony Ahmad saya Tony apa saya Tony beli saya Tony teh aya cenah urutan tatangga peda alus kumaha Mang Solihin kawin ka Ita ngalah ka inung bapana di ngaranan budak lahir awewe Sinta Sin tina Solihin ta tina Ita cocok palba Mang Abbas kawin ka Kokom budak di ngaranan Baskom mah bener Mang Nanang kawin ka Ika budak di ngaranan Nangka mah bener jadi ulah asal-asalan silakan ya game gadung murang kali ngalap berkah tah nomor WA ya di Kang Kusadilan bade Kang Kusadilan nyonkeun nami teh ge dibere 5 pilihun
lamun geus di USG nyata pamegat pamana teh nya kayak lamun akhirna teh teh kalah awewe ulang robah deui gampang dah aya anu di USG lalaki rojol awewe wah geus gede hate di beja-beja lalaki domba geus meuli 2 jang eka baju teh biru kapamaniana biru rojol luhur hanap awewe atuh kudu ganti ku warna pink mata kogenan kewe geus lahir nyuhunkeun namina terus ulangan tosan USG sok bere ngarang kitu tah hiji awas aduh obat teuing jam sabaraha ieu teh nya dari nu dihandap ya ribu ngan kawas dalam menyebutkan Ustadz Misbah ti kawalu neangan amplop lain aku sih tidak semurah itulah jauh gini-gini juga aku teh balik luar negeri subha Ustadz Misbah mah moal peryogi amplopna moal peryogi eusina nu pentingna jumlahna la ilaha illallah mudah-mudahan barokah sadayana amin hiji tugas pamegat awas bapak-bapak cece sok miheulah-miheulah hayo deui kana gegero ari sia tarik bari salah dasar kobra heureuy euceu saatu nami teh euceu teh oh mohon sugan teh eno ayut imaha idato imah urang gancangkeun mere tuang lamun anjeun tuang kade jang adit ulah kajadian dina rumah tangga hidup nepi ka engke maot cek paribasana ulah kajadian anjeun guligah tuang raos ari bojo kalaparan mun kira di luar barang tuang bawa ka imah sing ngarasakeun loba lalaki barang tuang raos di luar nu di imah mah jeung pedagi menang anyu sing boga rasa atuh engkos karunya ke pamajikan mungkus lain balik tos dahar rendang di rumah makan Padang teh aya bauna unggul khawatir malam Jumaah geus bere bauna euceun kitu coel bikeun tah ayo timah idato imah sok pilarian tuang nu raos karesep teh resa teh naon rek basona rek mie ayamna rek karedokna rek naon-naonna rek seblakna bere sing bahagia kan kade tong berlebihan ayeuna rek munggahan segala dihakan tilu poer ka Ramadan teh loba jelema anu segala didahar eta teh sok ripu dina puasana eta teh kieu masalahna mah ayeuna lamun puasa teh poe satunya saminggu deui di poe rebo teh pan liwat ka ditu barang dahar ka dieu jajan ka dieu nu haseum nu lada nu amis wah kabeh diasupkeun di jero teh cacing teh ripuh capek sibuk magiling isuk mendur nepi ka sore jeder keur hees ge cacing mangagiling pas poe Sabtu euceu langsung puasa tilu poe barang dahar akan langsung puasa pan cacing teh olok kok sepi ya kemarin ramai-ramai saja aku sibuk dengan pekerjaan tapi kenapa hari ini sepi kagetnya kali cek kolot nu kitu ngaranna teh peujit koreseun puasa tamat nepi ka magrib ngan bareng nepi ka magrib di eusian teh leng kana hulu teh puyeng rai burau orolo uta bijil deui tak kolak pokoke ngomong ta si eroh teh dah kieu ari puasa cek ajengan cenah matak sehat aing mah kalah gering lain salah puasa salah barang hakan sia kamari naon keterla berle ieu aya nu berpendapat tinis kusaban nepi ka Ramadan mun bisa mah nu sok puasa ge eureun nyiapkeun fisik menghadapi Roma ari euceu volume dahareun kalah bebeakan lain salah puasa salah urang kahartos ieu teh lain marolohok wae teu la ilaha tuangeun pasihan yang utama nya ari urang jeung tarasi mah tarasi we sing sabar euceu kieu nya ulah barang penta anu teu mampueun saha ceuk
salaki anu mampuan we anu deket-deket bisi nyiram anjing pageton ngeresa ulah sok minta anu aneh-aneh ieu mah yang ngaletak lokomotif atuh dah hese komo keur maju mapan maot urang hayang buah nu tatangga kudu dipaling pan masalaheun anu normal-normal keeudah ayeuna budaya pamajikan abi menta jeruk anu hasem jam 1 peuting pan aing keur hees sing ngarasakeun pipaseaeun eta teh sabar udah starter mobil da tiris kudu kana motor mah leos neangan tapi demi si dia aku rela pagi makan pan gitu sore tiada takkan luntur cintaku padamu tok 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 pagi makan sore tiada nah di rumah tangga kurang daharun wow bohong keur bobogohan masuk aya made kieu beureum ka deuleu bentak karasa sare teu tibra dahar teu mirasa sare teu tibra teh loba reungit dahar teu mirasa teu gablek deungeuna mesti geuning lagu da kerja tuh cinta masuk bebeakan atuh berang lain nu bajul mah ngacaprak deh dia mah berang nalamunan mun peuting dina impian teu weule ngagoda ngaias amparan rasa nyanding dina dada mung hiji salira keur salamina pret bohong geus rumah tangga malah eueuh duit mah eueuh repo nu handap karapat nu luhur calawak hiji tuangeun dua geus sape peuting ye jebat 3 lagu deui teh wai tapi ka subuh lain pengajian penyiksaan kalau waktu panjang mohon disesuaikan kita mah sesuaikan we panana gaduh etangan ieu aya naon kalkulator jang naon kalkulator aing mah hayang pararugu nyon simpuku jumlah geus terus eta mah ulah sok dianggap eta mah heuh jadi ulah dianggap heureuy wayak suha idak tasa adit nu kadua lamun salira ngangge bojo kudu ngangge lamun setelan baju hidup 500.000 sapangadeg bojo mah kudu langkung da awewe mah kudu naon kudu leuwih gaya tuh can skincare can lipstick can naon yeuh kudu rela pak hei adit ustad abdi teh ajengan boga barudak tah budak ngaji boga masyarakat di ditu teh waktu ka pamajikan mah rela rek lebaran mah nu nutur rek balanya geuningan di Cihideung aing ngiclik we teh tukang ti imah teh pamajikan teh geus mamawa tiung ngan saboga baju tiungna teh warnana teh warna anunya dibabawa geuning dikekelek dikeresekan rek balanya ka Cihideung teh dipapai toko teh pak ari lalaki mah meuli kopiah pikiran teh pribumi kan gitu toko pribumi atawa tuh abdi masuk Mang Iming di jalan paditu tuh dah tara kopiah murah abdi mah murah tah saya dengan tokona ge di Tasikkeun ieu mah ngabejaan we nya ieu teh lain seketelan 200.000 hello bukan ieu mah kopiah 25.000 ieu he nyiclik ajengan eta nu balik kondang memangku budak we aing ieu lalaki mah sup ka toko meuli balik deui nya Kang awewe mah sup ka dieu rek ini ka ditu teh kos heulang neangan hayam sup ka toko ieu contohkeun baju teh teu cocok sanes di dieu cenah bi keluar deui da di mama abi jeung umi dahar jeung peda aman keluar asup deui aya nu warna cocok pas dipake panjangan jagung keluar deui aing ngiclik we kieu
Init jam 8 menang-menang setengah 12. Karek sapangadeg sadang kenek meuli dua setel. Lohor teh dang ngunyar aing teh di Haji Bakri teh. Ari pok teh tos lohor teh. Bida karek menang hiji cenah. Hiji deui rek nepi ka wayah kumaha ieu kalakuan. Nepi ka asar paling aing jaba keur puasa bagian mangku budak geura pangijeng jamaah Pak Ustad. Kasihan deh lo. Cek aing teh nasib ya nasib. Hei, ngabdi ka bojo ibadah. Sing sabar, Pak. Magrib teh boro-boro buka aing teh rudet nu aya. Di jam 8 asar balik sok teh eta awewe balanja. Da urang marek balanja teh. Tak itunya banyak. Beda. Heeh, tara dijajab urang teh da anger ari parbah mentah hayang dijajab, anteur cenah. Tara bangor kitu teh. Lagadar panonna teh kos heulang. La ilaha tapi nya lamun ulah ngariweukeun mah tong hayang dianteur nya. Sok. Awayak suha sing gaya bojonya sapangadeg lebaran bahagia tuh. Ulah kejadian aira laki gaya lepis ge nu 500.000. Baju nu 200.000 sapangadeg 1 juta hari pamajikan Gusti. Ye dibuka teh kutang geus make ieu naon? Make OLED. Hek bijil ka dieu geuningan. Ngaburasel ka dieu. Hei, da ari geus kolot mah geuningan, nyangigir ka kenca, bring ka karenca. Nyangigir ka katu, bring ka katu. Di tayangan ku salaki teu beunang di tengah teh, beunangna teh di sisi di dieu. Nangkarap juga nog ceplok geuningan, hideung we di tengah. Aya di dieu nu kitu. Aya. Rek ieu we ngaji teh ha? Nah, ya dangukeun. Da dipikir-pikir mah aing ge hayang seuri ngomong teh. Dangukeun. Ieu mah kutang geus ledeh, ganti. Sebel rek. Yo bareng dibuka teh teu nafsu neuleuna kenah. Gak kalong lain keong. Ya, 2 ngeratereh. 3. Ayeuna 3. Ayo we 2 cenah cepang nganten geus peuting ye. Geus teu kuat ye. Hayang ningali kutang di orletan. 3. Wala yadribul wajah. Jang adit kupingkeun ku lalaki sadayana pameget. Ulah sok neungeul kana wajah. Sakeul-keulna ka pamajikan mah HP. Ulah kejadiannya pamajikan teh diangkat. Yes. Hari meuli kangkung teh kieu majikan teh dipake latihan tinju. Ye dina terpaksana Pak, ye ngaos jeung abdi ye. Dina terpaksana bapak kudu ngadidik, ngomong geus teu didenge, kudu ngagebug. Pek gebug kana sampean, ghairu mubarrohin, bari ulah anu matak ngalukakeun. Kira-kira geus teu bisa eta mah sok we cari solusi lain. Talak teh halal ngan dibenci. Karena udzubilahnya ulah dugi kana talak. Pek didik pamajikan teh gebug sukuna. Ku perkara anu teu kudu naon, teu kudu ngalukakeun, lain ieu mah atos ajengan digebug pamajikan teh. Bongan teu nurut, make naon? Bedog. Pengkor. Jaba ulah galak teuing pasok butuh. Diamak bebeakan ti borang teh. Wah, makan aya bahasa alek geuleuh mah udat ka mana teh. Hari peuting dibere hujan tiris modal hipu. Si ieu nyaring kudu ka mana he? Nyari dulu. Alah, anger we keteyep ngajedog geuning tonggong kieu. Alah belegugna. Bekok ku aca teh dud. Butuh. Geuning apa aja ngah aing ngalaman. Ribu. Rek ka mana coba iwati ka kamar sebelah. Nangkod we tukangeun api-api. Ayo we ke korobet. Ulah neungeul kana rarainya nitip. Teu aya dina ajaran Islam teu aya. Mata KDRT teh teu aya dina Islam mah teu diajarkeun ku Nabi. Kekerasan dalam rumah 4 ratereh
walayu kopi lalaki ulah sok ngahina ka bojo puji cek abdi tadi ku lagu keun we cek paribasana geus robah ogeuna heuda baheula keur bobogohan kot jiga biola Spanyol teh da ayeuna mah geus budak ayeuna neng resa kot tingali budakan we tilu lahir bentukna teh robah sok keureuh ceuli dan geus itu ieu teh kan teu parugu bentukna ieu tilu nepi ka anak teh lempeng di dieu teh aya gambar heueuh peta Pulau Jawa Sumatera Kalimantan aya di dieu teh jang teh jang heueuh singkayo kahanapna teh borontok siga samangka geuning apa nu aing gitu lain pejet ieu sing sabar narimakeun teh geus eta teh da kudrotna awewe kitu matak sok senam karena jag-jag ngan senam teh tutup orat lain ieu make legging awewe teh senam teh wah sisi jalan wah lalaki teh ulah antepan pek senam yo senam pake osok tara anu osok keun bae nu tara mah cicing we ngepel we na gitu tah yeuh anu osok ngange training logor ulah merecet orat pamali tuluy pake kaos anu nutupan kana bujur sok di kerudung pek olahraga teh kedah ngarah bohay buat membahagiakan suami geus bawa ka kadinya ulah ngahina ka bojo lain ieu mah malam Jumaah teh kina-kina pamajikan geus lempeng pas rek dibuka pareung lampu cabakan ya pamajikan teh eta ku caliweurana urang dieu ka pamajikan mama ieu teh punuk bujur jadi geus teu bisa ngabedakeun mana punuk bujur henteu kacida aya kajadianana lain aing lain eta mah beja di babaturan KKN mereka gitu lain bohong babaturan KKN ya pas buka cenah eta non nah kajengan nyebut gak bohong ka aing dipikir-pikir ke sopan sia ya pas caang pas nangtung nempo ari pok teh salaki anu caliwura teh wow Doraemon ka pamajikan saruakeun jeung Doraemon cek pamajikan teh aing mah dicalana deui we cenah ajengan ka salaki heureuy kitu teu betaheun puji mama cantik mama alhamdulillah bahagia terakhir wala yahjuru illa fil bait lamun sawaktu-waktu aya pasea da bakal aya ya ayeuna kota saraja jeung ratu teh sabulan mah ya yang bebe wah cekap di cekap oge jeung cekip bakat kunaon keur mesra-mesrana tapi engke mah aya komo geus datang budak mah nya mulai cekcok mi HP di mana keur pasea cek nabi ulah pasea keluar ti imah artina mah tatangga ulah apaleun jang komo di beja-beja bari gapleng aing bari ngabebeutkeun balak genep gablek pamajikan ika sebelum nah ditikah tuh ku sia kunaon dat goreng adat dit pedit dut gede hitut digogoreng pamajikan hareupeun batur teu aya ajaran dina Islam nya rahasiakeun aib bojo adalah aib urang punten jannya malah kahormatan dipupujukeun malah mun bisa malah mun aya kawanana tong apaleun mertua ogena namun rek curhat ge mun curhat kapaksa ulah curhat ka bapak urang ka indung urang curhat teh ka mitoha mama si neng teh geuning kieu ka dibantuan ku mama pangnyelingankeun lamun curhat ka indung bapak urang bakal dibelaan urang teh memunculkan permasalahan yang baru ketika bojo urang dipapatahan ku mitohana ku indung bapak urang santang tu bisa narima tapi lamun dipapatahan ku indung bapana dengan bahasa apapun akan menerima karena dari kecil dia bersama hiburan katos tadi balik aing ngomong jempol tadi mah bohong ayeuna tugas istri awas memeh lagu aya selawat samawa sekedap deui neng tugas istri petulut leat kesan itu jeung leho
Hiji neng Allah tahjuro firosahu ibu-ibu kewajiban istri ulah nolak kahoyong caroge dina pangbobohan mun salaki menta berek tah kupingkeun cenah wah curiga tara dibere ieu mah kupingkeun ece mun bisa mati magrib teh geus dangdan tos isalahnya ece teh bebejokeun bapak teh cenah daekeun berjamaah jug bapak berjamaah ka Masjid Al Kausar balik ku mamah dibere surprise suami keur salat isya bere cai karunya yo pasihan oh muhun ka panganten eut sok karunya yo suami nuju salat isya ece enggal salat isya dangdos Inggris balik teh pan cerah alam dunia teh pan nyebutkeun mana surprise anu keur ka masjid teh naon cenah surprise teh da caroge mah berjamaah bisi wiridan bisi ngadoa lami teu mah dangdos singgelis lamun bisa mah punten da jang salaki mah teu jadi masalah teangan rok mini kanu sakieu salaki umur 50 tahun mah sinyalna geus lemah ceuk kudu dibere antena sinyal anu langsung kana terminal utama ye dangdan sing geulis sing seksi ulah iuk dina kursi depan ditepas tong tengah imah daek surprise teh komo kaluar ti imah mah bisi panggil jeung barudak mana ieu geus lamedong cek barudak teh onel ulah diuk di kamar tah cicing diukna kieu ye gitu lain oge pugu anak kucing deukeun tak kieu ye sing melenge di kipasannya kupingkeun datang teh salaki sup ka tepas ka mana nurek mere surprise teh sup ka tengah imah eueuh bareng asup ka kamar aya barongsai alhamdulillah hiji istri mun bisa teuing nolak upami nolak neng pami kalasan kareseban nuju tiris atanapi aya waglan teu sehat nyarios dengan baik-baik lain ieu mah nukang we mere tonggong ka salaki teh heuh cicing heula pan ieu ge arek diterangkeun ku aing teh pan noel salaki teh tukang teh mekot lemah lembut geuningan da malam Jumaah mamah sing ingat ayeuna teh malam Jumaah malikna teh huluna wungkul kan jadi ngalieu ka atas aku jadi malu ngalieu teh huluna wungkul ka dieu ari pek teh kumaha ceuk ngomongna teh kieu pamajikan nu deungau mah mamah teh kawas HP lamun teu dipulsaan mah bisa dipake nah bet kudu dibayar kos jablay alhamdulillah dua nih Allah tajuro pirosahu wa antuti'a amrohu turut kana parentahna istri anu soleh mah diperintah sae ku caroge kade di dieu teh caket ka masjidnya pami caroge miwarang naon ngaos turut pami caroge piwarang di tudung tutupan orat sing turut lain ieu mah ngaji nyai cenah ka ditu makesna capit balik kudu jadi homi pen ini pemajikan kita maling senal mentong diturut begitu mah lamun miwarang kana kasayan ya aing ngacamprak kena senal segala nu katilu wa antabaraka samau ngabere bagian anu terbaik ka salaki mah rencang anu pangsaena pelayanan anu terbaik wa Allah yadkhula man yakrahu sakali-kali neng punten urang gancangkeun nu kaopat tong sok ngasupkeun ka imah anu matak pibencieun salaki sesemplekan urutan mantan-mantan hapus delete geus ayeuna mah AA Adit number 1 in all my life gitu aing ge ngalaman ngaletak sekolah hanya nomor 1 teh AA Adit dalam semua kehidupanku gitu la ilaha geus bisi aya nomor-nomor mantan bisi nga-WA bisi nga-inbox na Facebook blokir tutup hanya 1 mudah-mudahan kebahagiaan dunia akhirat sakinah mawaddah warahmah ka pendaku hidup duaan amin ya robbal nu kitu teh ngaranna teh cek urang mah samawa urang sholawat samawa sasarna
siga nate rupaan teh jadi ningali nate juga Andika Pratama we ningali misbah teh aya nyebatkeun cenah ibu abdi teh siga apoy wali band tapi abdi pernah keur ngajar budak aliyah bahasa Arab aya budak datang ka hareup bari ngasongkeun tugas cek budak teh bapak abdi bade jujur ke bapaknya geuning ari budak aliyah mah da geus darewasa nya kelas 11 kelas 2 baheula bapak teh diilik-ilik ku abdi juga artis wah urang teh geus bunga we neng yak disebut siga artis wios abdi nyarios pak wios jujur wios jika saha teh bapak teh jika narji aduh alhamdulillah hehehe ternyata samawa harapan sarerea sakinah mawadah warahmah ngan teu bisa kitu wae aya proses di dieu geus dituliskeun tah saceuwir mun bisa Neng Reisa Aa Adit jeung bapak-bapak ibu-ibu anu geus naon geus barari ieu aing geus leuleus rek jam 11 kieu teh coba candahar ieu teh hiji lamun hayang rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah sing sae niat wengi ayeuna adalah malam pertama dalam kehidupan kalian sebagai orang yang berumah tangga wayahna bilih niatna can sae ulangi deui nya naon niat sae teh niatan Gusti abdi rumah tangga sareng Neng Reisa cek Neng Reisa Gusti abdi rumah tangga nikah sareng Aa Adit sejak dasarna karena Allah panana sareng ibu naon ibu Iis mi HP sami eta ogenan da cek Kanjeng Nabi man nakahalillah wa ankaliha faqad istahaqqa wilayatullah saha jalma anu nikah karena Allah jeung nikah kena karena Allah dijamin aya dina urusan Allah beak belasan juta beak puluhan juta moal aya naon-naon nah digantosan panana ku Allah ngan niatna kudu niat karena Allah lamun niatkan sakadar gagayaan omongan sakadar lain karena Allah lain beda nikah diperintah ku Allah ieu mah hayang ngabejakeun komo niat usaha mah hayang bakian sorry layau tak lamun bisa mah kanu hajatan teh namungan teh singgar deui dan ieu mah ningali kana data si ieu nyamunganna baheula teh 50.000 ayeuna ge 50.000 nu kitu mah balas dendam mayar hutang anu hajat mulang kade tong ngitung kana eusi amplop ieu sabaraha tah nyamunganna eta sabaraha 25.000 tata da udah leutik tah laukna nu begang anu hajat hoyong kenging pahala sedekah tong hitungan anu nyambungan sedekah tong hitungan rek mantuan tatangga jeung baraya sok beres sing gede ngarah bungahna dulu urang berarti pahala kangge urang disebutna ge silih tulungan sing saya niat bismillahan 2 riksa salat wajib jeung sunat di HP keun we kamari sok rada belong bentong karena salat umpamana bapak bilih rumah tangga baheula antara salat ibari hayang bagja sakinah mawaddah warahmah wajib pidamel sunat pidamel 3 geradegeun moal loba penerangan jam 11 hayang murah gilu cair aingna sing ieu ge teh cair manganteun ge kuring ge gereh cair atuh bansos bagian Pak RW itu mah ayo nama ya usum efisiensi anggaran kabeh nya kementerian di efisiensi ku Bapak Prabowo keun we mudah-mudahan jadi sabab negara urang leuwih makmur amin rakyat leuwih makmur bahagia amin anggaran dikurangan asa demi kepentingan anu positif we kugorowokan aing mah hayang lain hayang dahar gratis hayang pendidikan gratis kata mah beda-beda penting mah dahar aing selapar aing cair dahar pokona mun dahar balik aing mah opa 3 sing kersa qiraat jeung sholawat
aya dua deui sholawat. Qiraat naon qiraat teh? Qiraat teh naon? Maca Quran. Sing rajin maca Quran jang supaya ngada hadirkeun rezeki, gampang rezeki berkah usaha. Ngarah saeutik mah loba nyesa bacaan Quran teh ceuk. Nanti teh lalaguan we di imah teh. Ngaji Quran. Bisana naon atuh da abi mah tiasana ge Yasin ajengan teu bisa nu galeh we Yasin. Can kot ledeh. Kumaha cenah bisa teh kulhu al-falaq anas eta we. Teu naon, maca Fatihah ge naon? Ulah Fatihah Quran sanes. Quran sok wiridan. Awewe teh membahagiakan. Di imah teh kadengena teh nu maca Quran sok da bangga. Wak-wak tidak pur nepi kaburuan teh beak atuh. Teu aya lah di dieu. Nomor kaopat kangge nyokong supaya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Awas, ieu mah kedah kacana kuy. Kunu enggal nikah kunu geus lami. Kudu kasepuh sing hormat. Punten Jang Adit. Yang resa ayeuna mah hidup duaan teh ngagaduhan ibu rama pituin sareng ibu rama mertua. Dua anak disebut mertua teh jeung indung bapa teh sarua. Ulah kajantenan ngabeda-beda ka indung bapa jeung kami toha. Neng ti kawit tadi di akadan tabu sabaraha? Salapan. Neng paantel kulit sareng mertua nu pameget. Sabada gaduh abdas anu tadina batal jadi teu batal. Adit tos abdas terasa salaman ka kersana Ibu Iis teu batal sageus akad tadi. Maka dengan keadaan seperti itu menyatakan bahwa Ibu Iis geus lain batur Adit indung sorangan. Lamun sakalina Adit neng resa kanu janten mertua doraka, maka akibatna seperti doraka ka indung bapa. Ridallah piridol waliden wasutu pisutil waliden. Jelema nu doraka ka indung bapa jeung kami toha, maka kaluhur moal pucukan ka handap moal waluya. Matak catat ku hidup anak ing cek guru abdi lamun hayang gampang urusan dunia gampang usaha sing hade ka indung bapa. Lamun hayang betah rumah tangga sing hade kami toha. Lamun hayang barokah ilmu sing hade kami jadi guru. Wi andai lamun hayang gampang urusan dunia bagjakeun indung bapa. Lamun hayang bagja rumah tangga sing hade ka mitoha, hayang barokah ilmu sing hade kanu jadi guru. Terakhir sing ingat kana sakarat. Pan tegas menang ngapalkeun 5. Hiji sing hade niat. 2 sing ulah ngantunkeun salat nu wajib jeung sunat. Nu katilu sing rajin salat non qiraat jeung sholawat. Nu kaopat sing sae kasepuh sing hormat. Anu kalima ulah poho kana sakarat. Cinta rek dicanak dugi ka maot sing nepi ka mukakeun pintu surga. Bapak ulah kagoda nu di dunia tah ditinggalkeun. Yeuh mi HP komo nu doraka. Geus we nu aya we pakeureuyekeun. Yeuh ajengan geus bage balik wayah kieu teh nu di imah teh geus sare. Paling ge muka panto tuh nanyakeun amplop. Geus. Yeuh dangekeun nyetel TV wayah kieu teh. Mun baheula mah aya naon? Aya dagelan okeh kan. Artis teh cupi-cupita. Pot balelo aing. Yeuh dadana teh dua bobokoeun ka. Dua dah. Ajengan sarua aing jelema. Rai teh 5 menit teh kasurupan. Tempo. Rete anu keur nyusuan. Kana TV haram, da ajengan atuh Kang. Haram bari di dulu. Rete ka pun bojo halal. Rete kana TV haram. Rete ka halal. Terus nyenglet ya ka dieu engko. Nu tadi teh tapi dadora kana TV mah pareuman TV-na, pareuman HP-na, pareuman lampuna galai nu halal. Ibadah mata hayu pokona mah urang balik ti dieu teh urang ngagalai. La ilaha, mudah-mudahan kade bakal dipisahkeun ku maot anjeun duaan. Duka rek sareng maot teh duka misah, lolobana mah misah.
kadang anu ti payun kadang anu pangkar pilihan dia kita hidup di dunia dua satu antara urang nu ninggalkeun atau ditinggalkeun kitu hujannya teh ya urang buru-burunya mata ke henteu di dieu mah tuh di ditu hujan dangukeun mata kudu siap nu penting maot urang bisa jaga di akhirat bebarengan kasur satu keimanan satu harapan seueurkeun doa Rabbana hab lana min azwajina wadur qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama Rabbi habli minas solihin seueurkeun maca sholawat nariyah sareng sholawat busro ta ayeuna nutup pangaosan urang sholawat ngan rada cepet ustadnya usada wengi nu penting mah iringan sadayana salat nariyah teh Allahumma sholli sholatan kamilatan sholawat busro teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatal busro naon lah gitunya tepati apal abdi mah nu penting mah sholawat nariyah sareng sholawat busro silakan ikuti urang nutup pangaosan ku sholawat mangga warahmah oge janten bekal kanggo urang sadayana mudah-mudahan singkap parenda kabagjaan dunia akhirat amin ya robbal alamin sakitu nu kapihatur hapunten nu kasuhun eureuna ibunya ibu neneng hapunten kenal ka abdi keneh teu hilap saha tadi teh Al Misbah Fathul Majid bapak-bapak wilujeng abdi kakawalu bapak kabumi urang sasarengan ngagalei mung sakitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.